Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing. Alhamdulillah dina waktos ieu urang sadaya tiasa tepang deui sareng ibu. Ayeuna ibu bade ngadungkikeun materi bahasa Sunda nyaeta hiji ngalarapkeun istilah keagamaan kanu kalimat. Dua nyeritakeun gambar sareng tilu nuliskeun rarangken hareup di ka sareng ti. Kamari hideuk tangtosna tos diajar nadongkeun pupujian. Dinten ayeuna urang neraskeun diajar ngalarapkeun istilah keagamaan kanu kalima. Cobi sahan uninga anu kalimat anu ngandung harti keagamaan. Leres contona madrasah, masjid, sajadah jeung sajabana. Tah ayeuna urang damel kalimahna saperti contoh kecap madrasah. Jadi kalimahna Anisa nadomkeun pupujian di madrasah. Jadi kecap madrasah kedah aya dina kalimah. Nah, anu kadua ibu bade masihkeun materi nyaeta nyaritakeun gambar. Cobi perhatoskeun gambar ieu. Gambar naon eta teh? Leres, eta gambar masjid. Contoh kalimahna nyaeta di luhur teh gambar masjid. Masjid teh tempat ibadah umat Islam. Ciri wangunana nyaeta sok aya kubah. Tah ayeuna urang lebetkeun kana materi akhir. Nyaeta nuliskeun rarangken hareup di, ka, jeung ti. Fungsi di dipikeun nunjukkeun kecap benda. Fungsi ka pikeun nunjukkeun kecap pagawean. Sedengkeun fungsi ti pikeun nunjukkeun kecap istilah. Titenan contona. Baca. Make rarangken hareup di jadi dibaca. Dupak. Make rarangken hareup ka jadi kadupak. Tajong. Make rarangken hareup jadi titajong. Alhamdulillah pengajaran bahasa Sunda ti Ibu tos rengse. Dugi ka sakieu heula ke di sanes waktos di sambung deui. Pek ayeuna ku hideuk pigawe pancen muku Ibu bade dipasihkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.